اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا merkai musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan keneh leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema anu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah cerik luar biasa leungit onta cerik luar biasa leungit dinar dirham cerik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge cerik luar biasa jeung cerikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dicerikan eta tamu kieu tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyengcerikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sia leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki oh ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kulana sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teu dikukumahakeun pakula ge loba kieu cenah kula leungit motor imah hayang nyaho bae jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit hate ai hudang merereng jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale cicing beta tamu bener kedua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamawa ka perkuajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram
kamu si bahan rizki model kos itu tuh pernah tafakuran dijadikan itibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehana make perjalanan nu halal usahana baik diganjar komo hasilna aju dibikin ke anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat timimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikin ke anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget kadinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu aduh sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain jang sia engke yang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah ditunda kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulis saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bang anu ternama bang anu keliling disebutna bang naon nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh meureunna ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kabelah ditulah disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal bae moh kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit ya ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nu teu haram kuari naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji asup deui kaburu paes ya dikirahan ngeureunana ngredit sia jita Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun masyaallah karim duit tuku sekarang itu ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu
tidak ngarobah dahar. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekeliling pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok kata tamuan kapan ti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar. Cerik nyencerikan masyarakat. Asaras ingat cerik. Telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat, maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake, mun eta diseuseuh itu dipake, geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambung. Mereka hiji kedua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur, tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur, feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur modal anjeun Salman. Bener anjeun kitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teh daek ngarobah kitu bae kumaha? Kieu ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah. Ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi. Abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli, teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teh hayang hiji. Nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi geus siap jangan bangun pribadi, jang pribadi abdi, tapi abdi teu. Nomor katilu urusan dahareun. Jarang masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat. Jadahareun bagus ge tempatna jore dahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae. Ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae. Cek Sida Umar bener oge. Teu naon hubunganan. Urang boga tempatna bagus dina emas tah, tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe teu kumaha. Emas teh emas. Urang make batok, tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam. Iya, make santen semua amis. Iya, ya Allah ya Rabbi Gusti. Diendogan setik. Wah. Dadak. Dina jasa. Tempatna batok. Nu tadi emas, tapi bubur geus 5 poe. Naon hubunganna dahareun jeung tempat? Temengan sakarang babanggaan doang. Ge, kayak Ki Fudoli. Aduh nya nama boh, lamun diondang teu 5 gelas teu jadi ceramahna. Kudu 5 ge nu poledek. Ambo budak. Poledek. Mun eueuh ceceklan teu jadi. Kudu ceceklan. Keur ieu bari bagi tobal. Tuh sia mah, dasar hasud. Tuh. Ala salala laon mane Salman cek Umar. Matak teu hayang. Hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh. Ja Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu ye. Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus. Ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman, Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes. Ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae. Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeuneunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sida Umar kagagas cak cenah. Ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba ieu mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul. Mana? Ye cenah ieu budaya, leg-leg Gus ya budaya. Leg-leg Gus ya.
ayo kunaon teu nutur geus nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah ulah neuleuh ka dieu sia mah emang kos kieu mah bangkawara sia mah geus atuh minimal urang geus salat bae nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain hidup salat make batik giliran ka pasar make jubah deui kabeh pajar supi nebeun garoblok kabeh ge tarolol atuh ya Allah hari ini ngaji mah biasa bae dok salat make biasa bae meuli ka pasar udang-udang dipake Masya Allah bener iman edan lepas mah nomor kaduana urusan imah sapira imah ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng lantas kulum teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek sideda umat kagagas baheula urang bareng katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sirna Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga da urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sirna Umar jeung eta nu milu ge careuri kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju urusan imah bareng Salman anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung coba kiai nu kuat saudara marilah kita sama-sama membangun masjid aya nyana nyokot duit masjid tolong lain akan pun sia narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu keuna ka para pemimpin cak Sirina Umar Malikan Aduda raja anu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak imah Amirul Mukminin nyaleutik jeung kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui
di luar kelayakan saha cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima. Nanya kaya san wani kasih nauma setan desi hulu sia juga wani negor teu aing boro-boro negor aing neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah kasih dina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan itu masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki. Tapi kan ieu negara. Kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah. Siti Aisyah eta teh kapan? Kitu garwa Kangjeng. Ari Siti Hafsah sami putri Sina Umar garwana keneh. Sia teh nyaho garwa pamajikan. Bangun sing haruleung naon garwa? Lah ora sira dangkak sira mah ora weruh garwa ngauleung mah aja naon garwa bikang sia mah bikang Ih dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh teu paham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk. Aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah. Aya naon permasalahanna? Cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon? Ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin. Oh, Abah Abdi cek Siti Hafsah. Mun kitu teu adil teh jujur sanes. Sanes mah sanes. Aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu teh aduh asa dikipasan teh kan minaheun. Kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina saregep we kitu teh insyaallah. Puyang ngadanya dan lain ngomong. Tersebut. Ayo orang apa teh? Ya, nomor kahiji. Asana ngeunaheun kana jantung teh. Sebut perasaan. Asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teh aja bae. Sia-sia aing. Teu bisa diajak lemes, teu bisa. Ih, urang di dieu orang luan gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh. Di kamarana tuh. Tah kan bahasa Gelam teh. Di kamarana. Nah gitu. Bahasa di kamarana. Pas gitu. Tapi lamun pondok, di kamarana emang sia. Lain deui kan. Tah. Coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh. Lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana? Tuh percaya siapa? Ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Hafsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae
anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah. Aduh, kalau teu kuat. Dileletiknya hojasa ka karakter Abah. Maksudnya teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama. Atuh geus Abah mah. Mantap disebut lagi Al-Faruq. Mantap lamun imam urang diteudeunana tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq, setan moal daekeun asli. Malaikat sieun bareng leup, wow, jok setan. Bareng leup penghuni Haji Pendi. Ini mah teman gua. Atuh setan dia setan, leup penghuni. Ayeuna leuh itu sieun bareng leup penghuni. Yo. Wah. Malah mah aing eleh guyana cak setan. Bisa pengangkatan setan dari manusia cak setan. Oh, keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys urang bareng lecek Siti Aisyah. Ayo datang bareng. Itu bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? Hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae. Ieu tokoh-tokoh dek mang meulikeun. Ci, akur jeung maneh Salman? Kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin. Nah, kudu boga tempat anu layak we. Tilu soal ieu teh petempatan. Ih, percis amat. Kumaha cerik di Sina Umar? Aisyah, Hafsah. Anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup. Nyileuk ge duaan. Pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh. Pernah teh Kangjeng boga baju na bararagus. Henteu. Atuh lamun kaula kusadume jadi Amir Mukminin aju pakaian bararagus, atuh kumaha engke teh Kangjeng meureun ka di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana. Heueuh oge nya. Makana sapira baju hayang sakumaha, sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang. Tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung nu sok dilakukeun ku Kangjeng. Akur henteu. Tah, udah pakai kasih. Mantak ketiga ya di Indonesia aya seorang kiai jadi khotib make jubah disengserikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik. Disengserikeun penggede-penggede teh. Mantak disengserikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh make Arab-Araban. Ngadalil biasa. Kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah tadi lawan salah itu urusan apa? Iya mau urusan nafsu. Ngaleos tak kiai di Indonesia mah di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban, pajar hahabiban, pajar khokholipahan. Je, ini kudu disesuaikan sumutna ye. Sia naon sia awas disesuaikan sok aya. Sok si sembarangan sia ngomong ke surga hayang. Lain cenah jubah macam teh mah di Arab macam. Oh, ieu ge naon karang-karana di Jidah urang Yaman, tukang mawaan barang make jubah. Atuh nu eta tolol. Si mandeuleuna si nu eta. Tawa inget kan ini budak korenganan di dieu mah kiai kabeh. Tukang-tukang mawaan tas kiai cak cenah pan urang Yaman mah pan merake ieu kabeh. Budak di urang mah kus kitu teh cuma kiai cak cenah teh orang di dieu kiai kabeh. Atunya mah sasalaman ku ngata tah. Ini jeung tanah. Pahara. Ini eta. Ya, aki-aki baca teu kadenge dongeng kos kitu. Ini. Ih, masyaallah. Haji pan ngomongnya kan. Horenganan di dieu mah maca Quran kabeh. Keur digawe ge maca Quran bae kabeh. Itu nyamun eta bahasa da tolol tadi ininya. Atuh barang ditanya urang mana tatang Haji Pe dipaing.
atuh sapira pondok nyaon-naon. Nah ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Riyadh, Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng. Tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah, Hafsah, maneh kan bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng? Henteu. Pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya. Naon cenah? Isin cenah ka Gusti. Atuh Kangjeng bae isin atuh ngomong kaula. Ya, cek Sayyidina Umar, inna fil akhirati aqabatan. Sanyanyana di akhirat loba tanjakan-tanjakan, loba masalah-masalah, loba beban-beban. Tuh. Loba beban di akhirat teh. Tanya ieu, tanya itu, tanya ieu, tanya itu. Nah, nu paling selamat adalah al-mukhifun, jelema anu ngentengkeun beban di dunia. Ketika di dunia ngentengkeun sorangan, lah sapira baju, lah sapira imah, lah sapira ke engke bae di surga. Tah di dunia na dielah-elah bae. Nah, al-mukhifun yarana cek Sina Umar. Di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duit da ti mana, kendaraan menang ti mana, eta kan proses kos kitu kan angel. Angel kok mun pamajigana opat mah. Nu ieu can ditanya-tanya, tah hade ge tanya. Cek malaikat diem lu. Aduh. Dagang karung ditanya, ayo sabaraha jenis karung? Ayo coba. Nah, kemudian cara dagangna kumaha, modalna ti mana, ka mana jeung kumaha di ka mana, keun teh duit karung teh. Mangkaning neraka geus tiba. Asal ditanya bae, di mana eta nang ti mana eta? Seuneu neraka. Nya geus kieu bae. Aduh. Sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung, sanggeusna dihitung ngaju leuwih kon teh dibalikeun deui. Waduh. Geus katarima ju duitna eta nu digunakeun pake dahar, pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka. Alah, cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun we gejeburkeun. Capek. Ulahum. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Dailah inna fil akhirati aqabatan, di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa. Nu pang salamatna al-mukhifun, jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia. Pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq. Ai maneh maneuleut teh sugihna, ai sugih teh aku kitu ku Sina Abu Bakar? Henteu. Kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar. Belah dituturkeun Kangjeng. Sugih teh pamere Allah, tapi teu pernah ngaku kasugihanana. Jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana. Ayo terus. Bahkan Kangjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar. Aya Abu Bakar aya suguhan tamu. Mun nyana tamu kalaparan. Ketika dek balik, Abu Bakar, boga teh jang ongkos, aya mun eueuhnya anak mah bisa balik. Tah, sugih teh mun kos kitu mah masalah. Tuh. Nyana teh perang sabaraha ribu onta. Tah, sugih teh jang kos kitu. Tuh, tinggal urang ge aing ge kos kitu. Teu percaya. Dulur hayang numpakan ge, teu beunang dan mobil teh. Sakalina numpakan dideleukeun, kotor sendal. Waduh, cak adina teh ngomong deui naik mobil si eta. Emang kurang gitu, capek. Kotor saeutik bae ge beung rewang bae, kan mobil teh kudu kumbah, mobil teh kudu anu ngumbah ge bekan ngelawan kaduhung naik mobil eta. Sakalina aing mah naik kos kitu, geus teh hayang aing mah moal deui aing naik mobil kos kitu. Lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak.
naik mobil teh ngeunah hendek liuk kumaha bae ngeunah hendek naon tadek naon jadi orang jadi raja kan ngeunah di mobil ieu mah lain Pak asal gitu kan ulah tukang teuing aing dia kalangan sia pan teh jadi raja hah hendek ngarokok mobil ngarokok di mobil bau ya dek nyidu bae sia mah nyidu bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia sugan teh sia teh kampungan goblok beak mobil aing kau tahan mobil mewah tinggal mobil mewah kau tahan ada ditinggalkan bung orang kayak mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya orang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter ieu muka lawang mah lalauna ngagebruk budak mah mobil aing ajur bisa dia ai selem ka teh guys aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana teh emang meureun sakarakter jelema mah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah tah ieu cek Sidina Umar di akhirat bakal loba tanjakan jeung loba beban-beban kang salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kangjeng Nabi kajen teuing di dunia kula susah kadeuluna kula teu senang jen teuing moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapak kos kitu cek kula ge nya nama kos kitu ge urang sakit ge kujanan teu ditampilin cek nu geus bapau nya nama pedang tilok disarangkan kan nya nama tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kula ngadahar ti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beuteung kula moal coba-coba dieusian ku duit Baitul mal cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beuteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai. Wah, cek Sina Hafsah pun ngamuk ka dieu ka ditu kan. Tadi ge kan ulah. Geus ngamuk da pada urang balik isin, Pak. Lamun kiai ngadahar duit pamarentah, ngadahar duit sultan. Enggeus nu kos kitu mah moal beres da ka kiaiana teu aman nyekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tigacan komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu Siti Hafsah ka proposal ge aya tambah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat mun dicaritakeun mah mun dicaritakeun nya nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja katinggal ieu sahabat maneh Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae boga kepentingan dunia kan maneh nyanangan nyeleuk boga kepentingan mun boga kepentingan aya ka dieu kula beres ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoan tadi buat kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk
kula teh. Tunggan. Kula mata sun. Aduh cek Salim teh. Kula hayang nurutan Sina Umar, hayang nurutan Sina Abu Bakar, hayang nurutan Kangjeng. Embung kalesian ieu duit. Ku duit haram mal kebal deui hirup cek nya teh. Begitu datang tah butuh sabaraha deui tah. Nyana indit. Masyaallah. Kuari maki cek yen ieu duit dikumpulkeun kabeh. Eta naon eta? Duit cek ti saya ti raja. Boh maneh mah untung cek musajen teh. Maneh mah untung diperhatikan ku raja, datang ka dibere duit ceuriknya. Pan sia mah ceurik, mangga duit ceurik, dibere duit ceurik. Henteu kitu. Ke kieu bae tungguan ieu di dieu nya. Mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya. Serpet bae balik. Serpet bae balik. Ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh. Tungguan. Barang eueuh balik teh, eueuh balik deui ka dinya. Seseria dibawa berarti halal cek ada ieu. Salimna geus pugus salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah. Langsung aya nu ngudahan Salim. Itu duit di atap. Itu kusaha? Geus dicokot ku anu kon. Alhamdulillah. Ai maneh teu pulang. Nu mantak embung kunaon? Besi kaganggu kahusuan salat kula, besi kaganggu derajat kula ke di akhirat. Teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah. Ji, jaga tu kula ge kabagian. Saknya teh kitu ya kitu mah kula embung atuh deui. Sia mah sia bae ulah nurutan aing. Henteu mun nya ka di akhirat itu Tuhan ka surga kula. Ka surga mah ka surga ngan handap derajat. Mong aing mah. Mau emang dibawakan dulu, dibikin kalau itu deh. Hai, satu ayang ya bagian ayang gitu. Sia kunaon sih bisa jadi begitu? Mau emang Salim ge embungeun cek ya teh. Lantaran ge di kasorga, di sorga nah handap derajat tak komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka. Teh ayang aing. Jatuh kami ge sarua cek ya teh. Ya baheula makan kos kitu. Kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah. Kadegeun. Kadegeun. Nah. Mantep duit kene sarua gitu. Gas, kepala mah, namun narimaan duit, kadia kan? Sekolah mah saya aing jadi penampungan anak. Geus teu inget karena halal jeung haram kuari, teu inget husu jeung teu husu. Neu kumaha coba? Baheul teh kiai teh anti. Kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah. Engke ilmuna teu manfaat. Henteu manfaat ulah. Ah, sakali ulah kecuali gede. Tafsir tanggung sejuta baik itu 1 miliar bahkan anu mere enak kepotongan sia 1 miliar rugi negara bangkrut. Bisa mah ulah lain darurat kene cenah geus we anggap darurat tangkorak sia barudak kullai yusibana dijakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib deuk khairin deuk syarrin ieu kabeh ge meunang ti Gusti Allah. Allah teh wa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang turun urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya harfi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa maka taballahu lana tapi di dia dijelaskan diizharkan wa Allah tu alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna ya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab jelema mukmin mah fal yatawakkalul mu'minun mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang
ieu mah musibah-musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunya mah kurang inget bae kunaon leungit